Alhamdulillah aduh tepang sareng simkuring jajatul kajat binaang Romli weton Senin tabu tujuh anjing ada di channel YouTube Heri Bandung Topnya. Alhamdulillah nah dinten ayeuna simkuring sejak nyarira kumargi rekan-rekan simkuring menuju 100.000 asik pejabat we sibuk aya cek aya tong makaseri cicing sesan ayeuna mah rada benten sanes karya non cerita-cerita pernek anu biasa di damakeun ku para talent-talent Heri Bandung Topnya. Antawisna aya Bunda Inu, aya Teh Liawati, aya Teh Nia, aya Teh Rani, aya oge biasana aya Mimi sareng Abah yang diantaranya sareng Teh Labge Pak Ketua Bapak sate Kang Pen di TJR sareng Mang Yana Cukur. Ayo oke Abah horeamnya alhamdulillah tatalan ti Heri Bandung Top anu biasa tayang dinten Senin, dinten Kemis, tabu 10 dan tabu 1 wenginya. Dina wengi nama wengi deh. Dina Kemis ayeuna benten dinu benten dinu lain apa nama. Mana abi mah badis bade ngadongeng we dinten nama sambil nyarira oge hapatos habuteun pisan. Bilih ieu mah kanggo rekan-rekan simkuring rekan-rekan pesloper Heri Bandung Top anu naha si ieu teh anu namina channel YouTube na teh kadang upload dalang teu tah samingon sasiayeuna mah nuju 1.000 sadayana teh. Abdi dinten ayeuna moal nyanyi tapi abi bade ngadongeng we kitu nya. Caritana aya rupi-rupi ieu mah dongeng Kang Ibing we. Nya. Naon tuh harewasan we Bahoang. Abi kalesan dina dinten ayeuna di alhamdulillah di lokasi tetebih masih di Kota Bandung, di tengah-tengah kota, di daerah Kiara Condong, di Mbah Malim. Atanapi sagedengeunana makam Mbah Malim tah di daerah Gang Mbah Malim. Tibuina Abah Hohang nya Abah Hohang bener atau kan baik mayar sia teh ka urang. Di sarangan ku aya Ibu Hajah Reva nu cantik kerudung. Gitu siap. Anu alhamdulillah dinten ayeuna simkuring sanaos sesirian oge tapi danger pahibut malih itu pikiran mah dek bercerita naon da teu ngarti abi geus naon kudu dicaritakeun kan ke mah insyaallah aya hiji momen aya hiji dongeng ieu dongeng anu namanya teh yang sudah melegenda di Kang Ibing nya anu osok nonton ceramah Kang Ibing atanapi acara-acara heuri-heurina ti Kang Ibing pongona hapunten pisan sejak hapunten pisan simkuring berurang di luar di dinten ayeuna aja mah aya ceritana teh cerita kayak teh hiji waktos ieu mah nya hiji waktos di kapar pesiar tah atanapi di kapar peri nu biasa mah antawisna eta teh carita teh ieu aya di Bakahuni atanapi naon sih ieu teh lamun di Banten teh dek nyebrang ka Lampung teh Merak ka Bakahuni tah hiji waktu teh aya istri jual ayam nepi ka sewad keubis tah ka tengah-tengah laut teh bingung kah edek nulungan tengah-tengah laut di alungan itu ieu teu daekeun mah eta mah hebat aya aki-aki jual kucubar we eta aki-aki kirang langkung umurna aya kita 60 sampai 70 tahun lah tah anehna teh eta aki-aki betuanian jual ngujubar eta ka walungan ka walungan ka laut jual cek eta mah langsung ada kagok cak kita tulungan ka kaluhur kapalkeun naikeun eta mah kabeh neng kakeprokan anu aya di non penumpang di kapal laut aduh aki bener jago pisan hebat aki mah berjiwa besar pahlawan eta mah aki disebutkeun kitu disebut jadi pahlawan ngadon amak cicing set anjing lah ngagebes eta teh amak aki nah aki kunaon cicing sah tadi nyunturkeun urang nah gitu. Sugan tadek lu ngasih goblok deh tapi kan nyuntrungkeun tah gitu tah eta salah sawios dongeng Kang Ibing anu paling kacida abi aduh teu tiasa bisa naonnya sesahilapna we intina Wata aki-aki baru disebutkan atau aki berjiwa pahlawan tepuk tangan dek diberi hadiah tadi ngadu jadi nggak kebes kamek kelah hiling tadi saya nungguin aing udah kagum
Nah gitu warga gimana aja. Aduh, dari Kang Ibing mah seueur bisa carita nanti neng teu hiji dua ribuan kalau ratusan mana sadaya anu pernah ngadangukeun cerita Kang Ibing pasti seuri wae pasti geus bisa nebak. Tapi kumaha cara mengemasna nya engke diayakeun di channel YouTube Bari Bandungnya teu hilaf tah. Aya deui cerita ieu. Aya cerita neng di Kera Condong tah. Kera Condong mah kan terkenal dengan rel kereta api nanya tah. Tah di belah dinya teh kan di pas aya flyover luhurah ngapna teh aya tukang kupat tahunya dinya teh. Da dinya teh jual kupat tahu teh aya kereta api di belah itu ngaliwat nyung 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 eta mah tukang kupat tahu jam 11 berak jeung ngagebrig-gebrig lawan beureum nya kain beureum nya cek gitu ngagebrig-gebrig eta mah eta si kereta api jual eureun ngarak cit jual nanyakeun aya naon mang da aya kantun mumbungna hungkul. Si goblok suka tanya tanda bahaya. Sebenarnya nggak bener nggak sak beres. Dari awak itu nggak beres. Jangan nanya ke, ayah non mang sangat tanda bahaya mang. Da ayah mung ayah bumbu nahungkul. Sakitu ceritakan ini seetik tapi nyari merinya. Tapi dah kumaha nyari tanah oge da bingung atuh sareng Pak RT di dieu mah. Abi lah RT di tanah teh. Abi RT alternatif lebih. Oh lebih pantas bisa. Nah, aya di carita nate tah, ieu mah Abu Nawas neng. Nah, Abu Nawas bercerita dengan Abu Nawas. Abu Nawas teh IQ nate di atas rata-rata orang lain ya, pang pinter-pinter aja lah mah. Ya? Abad Einstein oge eleh, kenapa mah ku eta mah. Tah, hiji waktu di pasar menana teh. Ribet atuh da jeung Abu Nawas mah. Jual mawa ieu non. Jual mawa non teh. No si eta teh ngaranna teh neng nu dina mobil nya mun urang dek asup teh mau ka naon heula apa teh salaman 50.000 untuk Anda. Mau panto nih mau panto mobil weh hungkul mobil mah eueuh pantona hungkul atuh orang pasar teh nanyakeun Abu Nawas nanaonan mau panto mobil ka capek-capek ka berat jauh cek Abu Nawas belegug maneh mana urang mah lamun misakeun ieu panco mobil ieu dibawa teh konon lamun urang panas tinggal muka na kacana lamun teuing tinggal nutupan deui ini teh kitu ngerti teh ngerti jadi lamun panas teh tinggal mukakeun panto kacana lamun teuing tinggal tutupkeun deui bodoh maneh mah ini teh kitu kan. Eta cerita mudah mah seutik bosok nanti cerita nondi mana mah khusus kang Wati sebarang menit ya teka rekam berenya enggak sih teka rekam. Aya pernah cerita aki cerita kabain masih rebisan mua CF7 turunan lagi akan dikenang terus ta aya naon teh cerita zaman abi sekolah ke SMP aku mah cerita SMP cerita nate pakai motor zaman banget nya betul karena bebeknya dari beta pusing bebek 70 namun misalnya pusina basil otomatis tehurung lah tehurungnya bener-bener KB oge gitu tehurung sekali waktu itu teh ke pasar rek beli bako jang sae teh bako teh barudak eta boga duit teh aku bako awe bakona anu hejo atau napi anu upet bako anu dari bako abang-abang upet bako tampang bener bako tampang rada peuri nu hideung ieu mah nu koneng mole meureunnya nya mole nya tah eta bakona di Sumedang atau napi di Subang euy namanya di Kincau di pasar biasana bako mah nya di Garut itu nah beli hujan nah geus teh pas beli bakona rek balik itu teh hurung ieu motor teh hurung nya atuh dah salah ngahurungkeunana ieu mah sok teruskeun didorong kan parapatan dekat penyana di belakang pasar Kincau teh perempatan hari itu muka imah sampai SMG kan kiri anu ka tengahna belah mana itu terus nah ka kiri didinya teh nelpon cenah teh hurung disusulan hurung lah si motor terus sina geus diganti terus saya dipanasan terus abi geus naik ngomong rokok dikeun terus posisi kana mah geus naik geus naik ai sugan teh ditincak eta gigi teh kuculing teh di gas eta posisi kan ngagas kan kuculing si gigi teh otomatis ngagajlok ai baturan abi sakana leungeun di kerja teh teh ora suku aing mana tapi ka ieu bakil di tempat
foto biru we Lain leungeun jangan leungeun suku di dia. Aing geus rek belok. Goblok eta suku Aisyah cenah anjing. Salah ngaurungkeun motorna atuh da. Urang aya abi nya abi mikirna teh serian udah. Logi kan betul abi. Aduh Gusti. Eta leungeun. Hade eta carita. Suku aing teu capek coba pulangin. Aduh. Jadi teh jauh teh gas keur ieu keur asup gigi teh eta. Tah. Baturan abi di. Ai bebek 70 maneng nu karasa ku abi teh gogorowokan wae mun make motor teh atuh dah. Mun dina gigi opat teh hayang ka opat, hayang ka opat, hayang ka opat gitu kan lho. Lain inget tidak ke ngalaman buka bebek 70 antawisna ka tahun 2004 2004 teh megang ka 28 bebek 70 teh kadang kuil eueuh ku kuil mobil katrok-katrok sina hurung gitu tapi bener nu ngaranna reka-rekan simkuring tah di BOG sareng CCG tah pop banget pokona mah abi kapungur keluaran di CCG kahayangna mah gitu ja makana mah mun ningali bebek 70 aduh nih asa kareueut tapi mung bobolokot enak mah udah kumaha teh da jadi artis abi teh lah sombongnya. Nah, gitu baru tadi di Swantena sanos tidak ada jalminya tapi udah kumaha teh ai kunti mah kitu da. Ya caing oge. Carita kunti paling apa teu? Tah kieu carita nama ieu. Di hiji tempat di Gang Ofdi. Henteu. Ulah sebutkeun di jembatan opat teh, Om. Eta disebut. Ulah. Kan cerita di mah loba beca baheula mah Om. Nah, peuting-peuting jam 1 peuting jam 2 tapi da rame deui mah. Di dinya mah da jam 2 jam 1 pinuh wae. Belah itu saeutik Om tah. Kota Bandung Bener. Tah, belah itu kan aya makam makam Cibangkong loba mana? Waterfrog ya. Tah, dinya teh aya jo awewe teh jong hayap tukang beca, mang naik mang. Sok naik set. Tukang baca kemana kalebat deh nak Cibandung kalebat tapi lebatna ka dieu ka makam hayun boseh we asa berat-berat teuing kosong eureun emang mah teh dieu nah di tanah tatangkalan gede naon do turun we eta teh awewe teh jual mikeun duit we duitna teh mah hararejo bah hararejo lain hararejo biru nya beureum ratusan ribu mah loba pisan aya sing horeng pas sobat ningali geus mikeun duit teh eta awewe teh geus eueuh. Yusut naik kalur kanu eta ketangka caring gede eta. Pas ditinggal duitna, anjir, goblok ieu mah kuntin. Da jadi daun duit teh. Dasar kuntin. Aja kuntin naon bari lagi. Mang bae abna kuntin daripada mang tukang beca. Goblok. Lain eta. Eta mah asli mung udah ngeri heula. Eta mah asli mung heula. Asli dah. Kumaha. Pak belah dia eta mekat ini sieu teh geulis dah urang beli eta. Tah, ieu neng repate tah. Kumaha. Ya, nya harita keur si Ayah, langgan si Ayah. Makin. Langgan si Ayah kumaha? Ya, gitu we unggul. Ya, tuh. Jadi langgan si Ayah, manehna teh. Si tukang mitek teh kita nu ditanggung kan di kerjaan masih ada ya. Kan acan sih teh. Ya, terus. Keheula atuh. Tukang mitek-tek eta teh emang langgan si Ayah. Orang Jawa kan mitek-tek rata-rata tukang Jawa, orang Jawanya. Orang Jawa Barat. Nah, ditanya ku si Ayah, "Mas cenah, nah hatara ka dieu cenah. Saya sakit, Pak." Cenah. Sakit apa, Mas? Panas dingin cenah. Dingin terus. Nah, sakit kenapa? Oh no, capek teuing meureun Mas, nyarogi ka si Ayah kan. Enggak Pak cenah. Saya cenah jualan ke belakang gereja di Kircon di stasiun lama ya gereja Jawa. Iya. Di dinya teh kan kontrakan. Jawa teh. Nyak kontrakan hungkul di dinya teh. Nah, cenah manehna teh di hiji kontrakan keluar awewe geulis cenah. Make baju beureum cenah. Nya cenah geulis cenah saya juga tergoda cenah teh Bang teh. Enggak mesen cenah. Mas cengeknya cenah mau yang pedes cenah. Dikasih 5 masih kurang cenah. Nambah lagi jadi 5 jadi 10 cenah. Nyieu si Mang teh anteng we.
dibungkus neng enggak usah mas di piring aja cenah geus di piring. Nah pas dibikeun hiliwir teh kaluhur pingsan teh tekan. Misek-sekna 2 jam. Kaluhur bari jeung cicirian cicir hilat. Goblok eta cacak dibere naon teh 10,20 siki merenya goblok. Cicirian cenah cek si Ubasa teh saya teh cenah kaget ya udah we saya teh pingsan cenahnya cek manehna bangun-bangun teh cenah udah di masjid udah adzan awal. Ai cek tukang nya lebih sigana mana parabotna. Lain parabot. Aduh. Disak beberes. Masjid teh barbot anjing lain parabot. Barbot masjid atuh Lain parabot. Cek barbot masjid teh bangku naon cenah itu tingali cenah seueur keneh cenah tumben biasana mas geus beak cenah. Aya nu meuli cenah nigolis teu nyaho ngapung cenah beuki acuk beureum. Tapi teu ngomong kan kuntina daripada mang tukang ketoprak. Tuh jadi cerita misteri we cing ieu mah. Aduh naon deui oh carita mah da loba pisan ai Kang Ibing nyeunang ya tas aya carita kieu nang ieu. Siga kieu carita aya preman mumusuhan ti baheula. Wah ti baheula musuhna teh siga si Ohang jeung Eman ATFG si teh kan gitu. Hiji waktu panggil disasak teh leutik. Nah Ohang belah dia, Eman belah dia. Dek balik deui gengsi atuh. Harga diri cek Ohang jeung Eman teh leum pangkat tengah set, panggil di tengah. Duder dah. Cek Ohang teh, Ohang makan mau wae belati nu leutik teh. Nyaho ieu mah naon Eman? Cek Eman teh nyaho, belati. Cek Eman teh, Ohang ieu naon apa? Apa curit tukur tambah hayu. Ngati teh. Lain geuleuh si goblok teh geuleuh tukur tambah eta. Dan curit jeung eta jeung belati. Ieu mah singa tukang jat naon orang jatayu ieu preman. Aduh, gitulah nang Pak. Udah berceritanya pokona mah mudah-mudahan jangan pernah mana kaos sadayana dina dinterna. Engke dinten Senin mah urang ngawitan di dina talent dari Bandungnya antawis aya rekan-rekan ti talent dari Bandung. Pokona mah ulah hilap subscribe, like, komen, hilap diklik tanda loncengna. Heureuy Bandung Topnya. Oke, simkuling diatur kajat. Saya Reva Putri. Ya, kayak itu kami atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Dadah. Yuk hayu urang bogojakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Carita asli ti priangan. Hiburan eak-eakan tong hilap di lalajoan. Yuk di lalajoan. Yuk babarengan. Yuk di lalajoan. Teu niat nyinggung sasaha omat kula parasea. Tong hilap. Subscribe, di subscribe, di like, di komen atuh. Teh hilap lonceng teh. Hayu urang aja yuk.